drama si Neng. Banyak. Deka mana atuh meni isuk-isuk teh geus mau jujur. Mau ngusep lah, apa lagi? Meni nguseup wae atuh meni dengekeunya duit tabungan teh ieu tereh beak. Ari engke rasiko jang sapopoe deuk kumaha, deuk ti mana? Amboy, itu mah engke deui lah. Ai kaluman sangat di rumah nih, hayang ngusep. Dah lah, ai pergi heula nya. Nya ari geus nguseup sakali teh sok nuluy aing mah leuheung mun sok bebeunangan lauk ieu mah lain cangcut palit oge dibawa meni lalieur pisan gablek salaki teh. Pak Neng, deka mana yuk? Ai mau ngusep lah, kaluman sangat di imah tuh. Menya. Terbalik dia ke Kalimantan yuk. Tak nak lah, ai nanti mau pergi ke Malaysia, lebih banyak duitnya. Mangga. Atuh mun ka Malaysia mah meureun, engke teh beukeut jiga Upin Ipin bapak si Neng teh nya. Menya. Bunda, kumaha damang? Neng Emok, atuh libur heula ayeuna mah apanan tahun baru. Meni engke deui lah Bang Emok namanya. Aduh, teu tiasa bunda apanan abi kita acan libur-libur ieu teh. Menya. Nya geus atuh Neng, hayu urang ke jero. Ayo tuh bunda. Aduh, ya ibu-ibu tas karumpul, mangga atuh urang kawitannya. Janji nasabah. Aduh, janji Hadir nasabah? tepat waktu. Meni karge awal tahun ke janji nasabah deui ya aduh si bunda. Mamah nih. Naon atuh Bu Haji meni lain mangiluan itu kumpulan Bang Emok. Mending geus teu lepel ngiluan Bang Emok mah da Ibu Haji mapan jelema beunghar. Maknya telepel teh direnteng wae. Henteu apaleun mamah Neng mah. Apanan atuh Ibu Haji mah geus lunas Bang Emok nage jadi geus teu boga hutang Emok. Oh gitu eta teh pantesan we atuh eta kongkorong dina beuheung nya leungit dijual meureunnya jangan lunasan Bang Emok. Mamah Neng mah meni stoknya nyahoanan wae. Ibu Haji mah deuk indi tuh Tuh kan bener eta mah kongkorong dijual teh jangan lunasan Bang Emok, minuan Bang Emok, jang meuli emas. Emas geus kabeule terus dijual jang mayar Bang Emok. Kumaha nya Ibu Haji? Dasar eta mah haji burung ABC 5 dasar. Asep. Iya. Agus. Adeuy, eta kamu resep kasih Agus Buntung nu disebut wae. Ih, Naon sih meni? Geus menitung tinu ngaran atuh ABC 5 dasarna. terus tunu naon atuh? Tinu hewan we. Ya sok atuh ABC 5 dasar. B burung. Alah, naonnya? Hayu sama aku dihitung ya. 1 2 3 Naonnya? Bagong. Meni biasa we atuh nyebut bagongna kuat ka nyolot gitu. Iya atuh meni maaf. Harus bahasa Indonesia aja jawabnya. Meni kamu mah pakai bahasa Sunda wae. Nya terus naon atuh tinu be Jasmine? Pool. Meni kamu mah tara balik pisan, aku balik balik Yeng, deka mana ari kamu Jasmine? Kayak masih Ica. Neng. Ya masih mama kegeruan, pasti edek nih tah. Mending menu kasih Jasmine Jasmine, tungguan Neng. Neng. Marana cenah barudak teh nya. Bieu mah asal recet, arindit kitu. Oror kitita si Seneng teh tebalik pisan. Kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil nggak taunya. Ih, panas geningnya. Mulai di papuan mama Neng. Punten Mangga. tepangkeun abdi teh tetangga anyar. Oh gitu. Berarti atuh Ari Imas mah tetangga heudeuh merenya. Ari ece nujuna pun Nanya.
Si iya mah dinyanyikan kabeh. Imas kudu miluan nyanyi maranya. Imas mah nujunya asa. Oh gitu. Aduh, alah il. Ari Ece, kudu bari menyanyi maranya. Ari Ece, nah hajeng pindah ka dieu. Oh, Ece teh yang terang. Kelanya urang kawitan. Bismillah wiwitan. Nah hajeng disawer sagala. Apa yang emang sakar nyase ya tenan. Lain keur kawin, liar sugan mah. Ece, lamun lieur mah nginum obat. Imas mah mau ada dia liar. Punten. Mangga. Aing mah meniter rame pisan liburan ka puncak teh. Ini terbalik pisan jelema teh segala dinyanyikan. Imas gerak dek disawar segala. Kumaha mun Imas teh kawin ayeuna keneh hamil. Liar sugan mah. Kunaon mana Imas? Teuing wera. Liar. Ngaku naon ari si Imas? Hanya teh jelema hungkul bisa lieur teh nya. Si Imas ge geuning, anu lain jelema bisa lieur. Punten. Ari ibu teh wargi dieu. Atanapi sanes. Muhun abdi mah wargi dieu. Oh gitu. Tepangkeun abdi mah wargi anyar. Oh gitu eta teh. Ece apal teu? Apalna. Mau apa lagi malah mun diajak aku gosip teh? Aduh alah ieu. Apal naon? Henteu jadi ce, mangganya. Nah hanya kunaraon jelema di dieu mah eueun upa leg. Aing mah meni sok asa bararingun kieu aya salaki geus resep nguseup teh. Sok poho ka anak pamajikan. Boba di tempat pemancingan ya sih meureun eta teh nya. Jadi we tara daek balik. Ieu mah kudu disusul. Di mana Mama Neng sih? Ieu Bu Erna. Salaki abi teh nya ayeuna teh kuat ka resep nguseup. Bingung abi teh laenan neangan gawe kalka nguseup we. Ti isuk-isuk nepi ka peuting teh. Leuhung sok bebenangan ieu mah kadang mau sendal palik kadang mau cangcut. Lieur pisan abi mah Bu Erna. Apa nan ayeuna mah nya di tempat pemancingan teh aya naon ngaranna teh istilahna teh nya pemanduna. Eta teh awewe hungkul make baju raju seksi mangkaning eta teh Mama Neng. Mataku abi masih usepnya usep. Awas ya lamun maneh nguseup sekali. Gitu abi mah diancam si Usep. Maknya teuing Bu Erna kawas kitu. Ngan ieu teh Bu Erna mending geus balik deui liburan. Kumaha menyenangkan ieu liburanna? Menyenangkan naon Mak Neng malah mengerikan. Nah, bet bisa mengerikan tah aya naon? Apaan Mama Neng apal teu? Kan siratna teh milu liburan teh ka puncak. Sabeus eta mah eujeng Bu Erna. Terus kumaha eta teh Bu Erna? Dikiekeun ku Bu Erna teh nya. Ratna ari maneh ning eta liburan bisa ari mayar hutang ka Bu Erna 200.000 mang bulan-bulan teh bisa. Kitu. Ari cek si Ratna kumaha eta teh Bu Erna. Terus cek si Ratna teh nya bari poporengesan. Cenah ieu mah dah hadiah tina Ciki. Waduh eta mah Mama Neng. Maknya ieu liburan hadiah tina Ciki nih sok manghiwal pisanna si Ratna. Heuh nya eta Bu Erna ge teu kaakalan ku Bu Erna mah. Terus ku Bu Erna teh kieu ayeuna mah wayahna Ratna nya bayar. Sok hutang bayar ayeuna keneh. Dikitukeun ku Bu Erna teh. Terus dibayar ente eta teh Bu Erna. Henteu Mama Neng nya malahan masalah kina apal si Deden camkurileun kuat kapipilueun. Atuh tong kitu cenah ka pamajikan abi cenah isin teu ajami. Pret ku Bu Erna teh dikiekeun. Den sial ge dua hutang ka salaki Bu Erna kasih Usep 500.000 urut ngawinkeun eta tah urut kawin jeung si Ranta jadi mas kawin. Kitu ku Bu Erna teh dikitukeun sakalian Mama Neng. Kesel Bu Erna teh. Gitu geuning eta teh. Terus kumaha deui mah Bu Erna kalah katurun eta mah Mama Neng. Era meureunnya ku Bu Erna dikitukeun hareupeun jelema loba. Terus ku Bu Erna teh kieukeun nya kan manehna turun ku Bu Erna teh di jero mobil manehna geus keluar. Ari loba keneh hutang mah tong sok hayang liburan bayar heula tah hutangna. Ratna kitu ku Bu Erna teh teu kuat atuh Bu Erna teh kesal pisan. Bu Erna kuat ka hebatnya eta kuat ka langsung diontrok duanana. Lain hebat deui Mama Neng geus asa superhero we ieu Bu Erna teh ngontrok duaan tah. Oh ka era pisan muga beleg hutang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya aduh. Lieur pisan. Ibu-ibu aya naon? Geus moal balik aya si eta mah Bu Erna. Hayang geus bubar hayu bayang. Ayo. Datang deui ieu anu sok nyinden ningal lieureun pisan. Har kamarana. Aduh alah ieu. Mana liur pisan jelema teh. Sakala dinyanyikan, sakala ditanyakeun. Anu disawer ya Mas. Pelan-pelan kamu. 1, 2, 3. Nah kunaon ari si Imas? Ternyata jelema hungkul bisa lieur teh nya. Sahabat.
Mundur. Oh gitu. Aduh, alah iya. Aku pengen tahu kayak gitu. Ini tuh susah. Oh, Bagong. Kurang nggak?